أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Ayo urang lalakon hirup ya. Ieu lalakon hirup supaya benar-benar menuju Allah. Ieu jurang nu kahiji be jurang hawa. Wahara. Masyaallah kan. Encan jurang nu kadua, jurang cinta mahabbah. Ulah aya nu dipake karesep kecuali Allah. Hiji be resep ka Allah bae. Geus atuh ayeuna mah make baju karena Allah, dia cintana ka Allah. Abeh ku Allah di alam, ongkos urang boga bebene. Waduh make baju teh ieu. Pasti resepeun ge. Mahbubati. Ya Allah ya Rabbi. Ngistrikan aja ditendetkeun. Lancip gitu. Mun aya jelema ka dieu bohewel. Bener tak? Hayang kalem ku bebene ku kabogoh. Dinecis-necis dihebat-hebat ulah be kabogoh tersebut. Mantak naon ka Allah teh minimal kos kitu bae. Supaya Allah resepeun jasa. Masyaallah karim. Segala rupa nu dipake ka resep ku Allah ulah ku makhluk. Sasakitu konsepna cinta. Nu mantap terus be urang teh kudu riyadhah tafakur mesti kene aya kadua ti Allah musyrik urang ceuk ahli thariqah. Ya Allah ngeri. Bahasana ge cek Kangjeng Nabi ge selain musyrik deui ngaibadahan. Jelema teh anu ngaibadahan dinar, anu ngaibadahan dirham, anu ngaibadahan karung, anu ngaibadahan. Takus kana itu ibadah. Jadi kahayang-kahayang urang nu dipake ka cinta ku urang teh dijadikeun ma'bud. Urang terikat teu merdeka. Tuh. Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam nya nangis pasrah Itrati wa biyal ibadamu takidi minum usara wa min A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fiqhul hadits. An-nahyu an shaumi yaumish syakki. Iku dan cegah saking puasa dina syak. Qala Syafi'i mujassafa Imam Syafi'i Mujab laqad yahrumu shaumuhu an Ramadhan. Haram puasa ing yaum syak saking bulan Ramadan. Au tatawwan liman lam yuwafiq. Atawa ing puasa sunah kadue wong kang ora metuki. Ya saum ya misyak adatan ing dalam minggu adat ing dalam adat lau kademat. Haram puasa sunah ka jelema anu teu ngakuran. Puasa wa misyak kana adatna ujug-ujug puasa lain kabiasaan. Wa ajazalan lawanangakeun ya Syafi'i saumahu ing puasa yaum syak. An wajib akhara saking wajib kang weweneh. Qada mah nang bakan wajib au tatawuan wa faqa adatan lah. Atawa ing puasa sunah kang metu kieu ya yaum syak. Saum yaum syak adatan ing adat lahu kademan wa tamassaka biqaulihi lan neker ya man biqaulihi wa tamassaka biqaulihi asa lan ing neker ya sumya misyak kalau ucapan amrun aso eta lah
liana maksiat la takunu ila irtikabin muharramin karena satu maksiat iku orang anak ya maksiat angin ku tetep ing dalam ngalakoni kang den haram wa qala jumhur lan mujazaba ulama jumhur yukrahu dan makruhkeun ya som ya misak tapi tahriman kalawan makruh tahrim saumuhu tegese puasa yaum syak an ramadhan saking bulan ramadhan wa jazulan ngawenangkeun ya jumhur saumahu ing puasa yaum syak tatawuan ing puasa tatawu sunah awan wajibin akhar atawa saking puasa kang wajib kang hamlan li ahaditsinah kena arah-arah ngamahmulakeun kadua pirang-pirang hadis nahyi panyegas an Ramadan saking bulan Ramadan wajabulan ngajawab ya jumhur an qauli asa saking ucapan amrin asa ucap-ucap lapan asa annahu khalafa insatuhuna wa iku nyulayan ya wa fil makruhi lan iku tetep ing dalam kang dan makruhun mukhalafatun fil jumlah utai nyulayaan ing dalam sejumlah hadis an Ibnu Umar dan diriwayatkeun saking Ibnu Umar radhiyallahu anhu mamuga nilar bendu sapa Allah saking karona Ibnu Umar qala hal ngucap ya Ibnu Umar ucap-ucap ing lapan sami tu Rasulullah ngarungi sun ingkang jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hal yang ucapkan jeung Rasul idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in gumma 'alaikum faqdurulah tatkala naringali sira kabeh ing hilal maka puasa sira kabeh jadi hilal patokanana wa idza ra'aitumu lan tatkala ningali sira kabeh ing hilal fa'tiru maka pada buka sira kabeh jadi patokanana adalah neuleuh bulan sabit fa in gumma alaikum maka lamun mendungakeun apa ing atas sira kabeh faqdurulah maka ngira-ngira sira kabeh maka mesti akan sira kabeh lahu kadu hilal muttafaqun alaih tawi hadis iku muttafaq alaih wali muslimin lan iku tetep kada Imam Muslim atau lapat fa'in ugmiya alaikum tadi magumma alaikum beda bahasa maka lamun den makan po ingat sira kabeh sarua fakturu lahu salasin maka mesti akan sira kabeh lahu kadu syahrul sya'ban salasin ing 30 walil Bukhari lan ikut tetep kada Imam Bukhari mau talabat fakmil iddatus salasin maka nyampurnakeun sira kabeh ing bilangan bulan ing 30 beda-beda bahasana muttafaq alaihna fa in gumma alaikum Imam Muslim apain ugmiya alaikum Imam Bukhari mah lain faqaduru tapi fa'akbilul iddata salas maksudnya akur-akur walahu fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu lan ikut tetep kada Imam Bukhari ing dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu muga diler bener sapa Allah saking Abi Hurairah talapan fa'akmilu iddata sya'ban salasin maka nyampurnakeun sira kabeh ing bilangan bulan Sya'ban ing 30 ulah puasa yaum syak jadi kudu jelas tanggal hiji Ramadan cara ngajelaskeunana ru'yat aya ru'yat neuleuh bulan aya neuleuh bulan teu sambarangan jelema bisa neuleuh bulan sanajan aya ge aya nu teu kadeuleuh sanajan teu kadeuleuh bebeja kadeuleuh. Nah, untuk meyakinkan supaya nu neuleuh bebeja teu kadeuleuh, nu teu neuleuh bebeja neuleuh, nu aya teu kadeuleuh. Nah, teu sabarangan berarti. Hiji teu meunang dibayar. Asal dibayar bae geus teu adil. Geus teu adil asal dibayar bae ge.
teu meunang eta fikih eta untuk supaya katembong adilna ulah aya pembayaran ikhlas supaya cenah kiai kudu lembur mah kuari khutbah ge dibayar khutbah ge dibayar ifadali ge lamun teu dibayar teu khutbah kudu dibayar bae ya Allah ya Rabbi ibadah kumaha ya lalakon gua Masya Allah karim nomor kedua teu meunang make alat gemelang make alat peneropongan bintang kudu mata anu wajar terlalu tajam gitu make alat cuma terlalu tajam teu meunang komo tambah make indra ke-12 ambo emang aya lah eta teh geus teu meunang make alat gitu meunang kudu nu wajar-wajar make alat mah moal kudu make fa'in guma alaikum atuh Kanjeng Nabi make fa'in guma alaikum lain make alat fa'in ugmi alaikum atuh lamun aya alat mah atuh pan di jero ge kadeuleu make alat mah ulah-ulah bulan bobogaan awewe bae make alat kadeuleu ku ari aya kacamata lamun dibeli ku urang kadeuleu susu gede leutik kacamata eta ya Allah ya Rabbi aya we jelema ade nyun-nyun bae masyaallah haju hayang urang meuli nu kitu tah tuh lain ngajauhan siap masyaallah tak kakarak hayangna bae ge eta teh geus dicoret dina ilmu kawalian kakarak hayangna doang encan meuli encan karak hayangna doang nanaon can Gusti Allah barang haram dihayang-hayang urang mah encan ge encan naon geus hayang bae urang masyaallah mun aya anak raja geulis jasa ajujan neangan tukang karung embung kasalian tukang karung nya hayangna kadinya nya geulisnya anak raja wo ka mamana ge kapan dikawal terus nah aju hayang dicoret boro-boro prakawin karak hayangna doang ge geus aya nilai urang boga kahayang-hayang ka Allah Allah Maha Uninga urang boga kahayang tahajud supaya sugih Allah nyaho urang maca shalawat bae lah supaya pangkat naik Allah nya ih cak Allah teh lain ka aing urusanana ka makhluk deui eta kahayang tak karak kahayang encan prakna karak ngalengkah doang ge deuk ngaji tuh kan encan datang ka ditu nah kalau ka sorga karak ngalengkah doang ge rencana hayang ngaji tuh tapi lamun ge mah ngaji ngahindar gitu kan tah geus lain deui ngahindar kalau dengan ngaji teu ngadenge naon nah kaleng gombrang dieu mah kaleng bolong di kamari mah coprak bae emang kudu gitu yang meuli anting kan teu kuat banding aing ngaji bae diudag bae ku babanya woi ka di mana ngaji anting geus lain deui tah eta kos itu batak sing hade ge sing hade urang ngaji dina hadis Kangjeng Nabi teh niatna awas tah eta kan kos karena itu masyaallah lamun urang rek ngaji aju ngajina ikhlas eta kadeleuna mah ku urang kadeleuna urang lempang di jalan padahal mah malaikat ngamparkeun jangjangna urang teh napak di jangjang malaikat lamun urang ngajina ikhlas ngaji hayang nyaho hukum-hukum Allah hendak memperbaiki diri malaikat jangjangna barang menang dua lengkah nyahoeun niatna teu bener digulung ngalalag aing we cak malaikat nipu sia ka aing aduh masyaallah kadeureun ku bata urang teh di jalan di taneuh padahal mah malaikat ngamparkeun pokos urang ka Mekah niatna lillahi taala kan lain tamu raja lain tamu Arab tapi orang jadi tamu Allah utus malaikat pan ke Gusti Allah teh urang teh disasalamanan ku malaikat
diciuman ku malaikat lamun urang deka Baitullah teu karasa kan ku urang teh secara gaib dibeng-breng urang teh ku malaikat teh ya Allah barang naik teh ka mobil urang teh keur naon ngaran ihram cek malaikat teu babacaan ieu mah jelemanya teu lebaik Allah teh endahan ayo ngobrol bae kaambeun ku malaikat teh pan cenah ieu mah hatena goni deui ya karung ayam deui karung batur mah lebaik Allah mah lebaik malaikat ge hayang tah ngadenge coba lebaik Allah mah urang teh diperhatikeun kudu gaib Allah ngutus malaikat disasalamana eta kan urang teu naon gitu ngaranna teu neuleuh jadi poho urang nu kadeuleuh mah urang Arab bae atuh lain gelis gitu masalahna eta teh mencetak susu onta aja urang dibawa ka dinya aja titah meuli hanyir deuleuh urang Arabna tilok mandi pandai lantaran obat atuh dihidup bae aja dibawa ke hotel utah jadi lain obat ternyata lain salah susu aja susu onta da hebat kunaon eta lantaran berbagai faktor aduh batak urang jadi embung okos urang maca sholawat embung berbagai faktor sholawat mah aya bae teu ieu hiji teu meunang dibayar tim ulah dibayar dua ulama ke alat make mata anu adil anu biasa adapun ngalempengkeun alat tradisional kudu bagi nun teu nyaho lebah mah tuh kudu tuh aju teu meunang satu kelompok sahabat anu kira-kira adil jeung jujur mah tapi cenah kieu lamun kos kitu di negara bakal acak-acakan sebab keadilan artina keadilan hese yang anu adil anu dijadikeun tim ru'yat teu adil aju aya jelema bebeja ameureun aadilanan lantaran di urang eueuh adil suudzon timbul eta ku Kangjeng Nabi geus dinyatakeun omong gitu teh engke bakal terjadi seperti itu bakal eueuh keadilan jeung kejujuran sedangkan puasa kan terus baik kudu kumaha iyalah bongkar gerege pikirna berbagai ulasan-ulasan mazhab ulasan-ulasan ashab ngajelaskeun tentang awal Ramadan awal Syawal kumaha supaya kondusif konkret supaya mantap bagi umat di urang ru'yat ditembongkeun ka masyarakat nage ajuna mah ru'yat sakitu amat angel amat dan ini kiraha aya nu geus mencit kotok terjadi lebaran masyaallah anu geus beli tiket tinggaleuh dan lain sebagainya aya nu deuk taraweh aja baralik deui teu kumaha lalaguana ieu negara geus sabaraha taun nyekelan negara lain makin kondusif makin acak-acakan. Nah, coba diperbaiki nunggus bagus supaya tambah bagus, nuncan bagus supaya bagus. Lantaran makin gadio makin canggih segala rupa. Ilmuna jeung sajabana. Kok makin acak-acakan? Oh, jujurna lain ilmuna. Jujurna lain ilmu. Mantep ka ditunang ke tahap-tahap. Urusan puasa tahap-tahap panjang. Ieu mah keur carita ieu baheula. Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumhu faqtir fa in gumma alaikum faqadulah deuleu bulan geus aya puasa can kadeuleu ulah deuleu bulan geus aya kadeuleu buka engke dina lebaran lamun teu kadeuleu ulah puasa ahmanya ieu si imahnya mah berarti saya ilmuwan ayo gua mun teu kadeuleu faqdurulah pastikeun atawa pak milu cek tadi teh alum aidat salasin 30 poe sebab bulan Islam eueuh 31 geus dina Syaban lamun 29 ternyata teu kadeuleu bulan lantaran mendung ikmal ke geus 30
Kita 30 kita kada bae aing mah moal puasa. Atuh siapa tuh beki-beki ieu kana puasa. Puasa bae ge 30 kada leudek teh. Eta cara awal praktis seperti itu. Al-badal ijmali wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa maskanu hadhihi at-ta'ifati fil jannati tsalitsah. Dari panggonan ikilah golongan kang tetelu iku tetep ing dalam surga kang kaping 3 wa huwa al-firdaus lan utai maskanu hadhihi at-ta'ifah iku haji firdaus. Al-Firdausu iku surga Firdaus. Nyaritakeun tentang ruh. Aya ruhul jismani tempatna sodru minal badan. Eta mah bag-baganana syariat. Nomor kedua ruhul rohani asup ka jero qalbu berarti ialah wa bata'uhu ilmu thariqah. Nomor katilu ruh sultan tempatna adalah fuad ialah matana al-ma'rifat. Masya Allah ya sadru bagian luar syariat kajero kolbu kajero nadi fuad tuh di jero tah geus luhur ya ieu ma'rifat urang hirup di alam mulki atau alam nasut syariat namun urang nyebrang ke alam malakut make jalan khusus jalanna ngaranna thariqah urang geus datang ka alam malakut urang diangkat jadi wali. Teh ke alam malakut urang ke alam lahut. Eta teh ya make ilmu tahakkuk. Ketika urang bisa berarti urang sampailah ke ilmu hakikat. Seperti gitu. Seperti gitu. Nah, ieu kan keur nyaritakeun nu katilu yakni ruh sultani. Jadi ruh bangsa sultan bangsa raja. Tempat tadi na fuad. Lamun urang bisa sakumaha urayan-urayan di kamari ikhlas. Maskanu hadhihi at-ta'ifah fil jannati tsalisah. Tempatna golongan anu ngabogaan ruh sultani surga nu katilu ianya surga Firdaus. Urang ngeunaheun teh macaan kitu mah nya. Haji urang asa endek gitu kan gitu. Asa endek gitu. Aduh Gusti Allah. Tapi lamun urang nyaritakeun pelaksanaanna boro-boro urang dek jaba ka alam malakut melalui jalan khusus besok disebut thariqah di syariat ge ieu waduh ancul-anculan di syariat keneh geus ancul-anculan deres urang mangaji nyaho nu haram nyaho nu halal nyaho nu sunah nyaho nu makruh nyaho nu mubah nu jawaz ieu gara-gara ngaji itu syariat deres sanajan ngalaksanakeun mah henteu nyaho tahajud sunah ngalaksanakeun pahit nyaho riba teh haram kredit haram dulu bunga bank haram tapi
nyaho kakarang datang ka nyaho doang. Ya Allah ya Rabb. Ieu syariat ge urang ge ancul-anculan di syariat. Masya Allah karim. Aduh, pahara. Ieu kakarak di syariat mah. Nek kumaha nya bakal alam malakutna. Ya ini jadi wali. Ini kan urang keur ditungtun. Nyahokeun alam-alam, ruhul jismani, ruhul rohani, ruhul jismani. Maksudna dina tahap-tahap kan aya babacaan-babacaan tadi jeung cara-carana. Cek Sultan Aulia Kutub Rabbani Syekh Abdul Qadir coba tah perhatikeun. Hayu deuk iraha. Hayu deuk iraha. Lalakon hirup teh pikir ya orang geus kolot jadahar bae tiba heula jak kieu bae sagala rupa diinum nyaho halal nyaho haram geus teu nyaho jasa kieu bae pakaian nu kumaha ge jak kamari BHS geus sabaraha puluh meureun tamer geus sabaraha puluh masyaallah karim tamer teh maksudna mah tuh jada geus kos kitu geus ngomong teh lah atuh geus kos kitu lah tilok meuli nya nama tapi make. Meuli tilok make osok. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Nah, ieu kumaha tadi nasehatan awak. Lah kumaha kapanggihna bae. Jalain masalah makena sejana. Mulai ta urang bertoriko. Lain masalah makena sejak kolbuna. Ari dina syariat makapan sakadar zohir cek zohirna suci heg tadi tibar sejahat teh cek syariat mah ieu daging teh jam mencitna bagus heg ieu hayam mencitna bagus heg ieu pakaian dia suci heg ja ieu mah lain sutra heg sutra ge kabeuli masuk dipake bae sok dipake bae nya menta eta mah kan kakarak syariat mulai sejak kajerona teu hayang make nu mamana ge kumaha harapna babari tah ngomong mah babari kan ngomong mah tapi ketika orang make wah rada teu bagus ieu mah ganti geus mulai komo dipadukeun mah bajuna ieu sampingna ieu sorbana mantep jasa atuh geus tah mah jahanam sebab eta teh kapan hayang kalemna ku makhluk lain ku khaliq. Ya kira kumaha coba hayu. Urang-urang mah masalah pakaian bae ge pakaian encan bisa urang ngelempeng-lempengkeun kol. Kumaha ayana, kumaha harapna hesena luar biasa. Hese, masyaallah karim lain hese-hese. Rajana make jubah bae. Ieu make jubah lain sajubah-jubahna maksudna naon make jubah. Cuma maksudnya supaya ongkos kiai atuh cilaka jahanam. Yang make jubah maksudna ieu manurutan Kangjeng Nabi be, Kangjeng Nabi resep takaran. Nah, ieu make jubah kunaon sih make jubah teh penghormatan beda. Wah, atuh geus. Neraka deui leuwih di jahanam tah mah. Hai dihormat segala rupa. Tuh, jasma Yahudi. Nggak bener supaya lempeng saja. Eta kakarak orang nyaritakeun torekat jurang daya 7. Itu jurang hawa baik wah. Jurang harapan tulul amal. Usama bin Zaid Meli Abid kemudian 40 poe encan dijual encan diperdekakeun panggil ku Kijaya ku Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi Usama maneh ulah tulul amal naon abdi tulul amal aya tamali abid 40 poe dijual encan dibikeun teh diperdekakeun teh masyaallah tuan eta teh tulul amal ai contona ulah tulul amal kumaha cek Kangjeng Nabi di mana-mana kula ngangkatkeun suku dampal suku kodami hadihi boga harapan bakal napak deui ka ditu eta teh tulul amal ngahuleung bae Usama amboh cek Usama teh tuan mah lamun ngangkatkeun suku teh teu boga harapan bakal bisa napak deui
mantak nu dihayalkeun teh maot. Nu dihayalkeun teh maot. Sok gerage hayalkeun aing bapak ulah jem hareup. Isuk bae geus hebat. Beuh aing mun isuk paeh kumaha. Urang kan lain gitu. Ieu nya kotok endoganana 15 ya. Lamun haju kabeh megar jadi 15 jadi jago kabeh kan. Hijina 50.000 kali 15 berarti sebar duit eta. Nu bener ja. Aya satu percaya beheran. Bisa belikeun ka embe ye. Jadi embe lamun sakali anakan 5 tuh rajin tumbungna tama budak. Atuh ka hewan mah teu naon nyebut kos kitu ya. Aduh, keur cerita dua-dua we atuh. Wah, tereh loba bisa meuli sapi. Aduh. Lamun haju terus meuli sapi, anakan satahun dua, buru-buru 2 hiji. Wah, geus pohara jas. Bisa meuli kareta kan itu. Wah, tulul amal. Ngaranna tulul amal teh kos kitu teh. Angel ka sorgana. Ka sorga ge aya harepan dong angel. Tah, mentak Kangjeng Nabi mah mun rek sare. Ulah aya bae kadaharan nu nyesa besi maot isuka. Urang mah dikakulkas. Jang isuk. Aju kumaha tah atuh urang cilaka. Pancen kiai ge geus sia ka aing sok kitu bae. Siapa kata lempengkeun niatna. Ya Allah ya Rabb abdi mah buah maut bae buah hirup bae teh duga ka isuk ieu kadaharan geus jika budak-budakeun wae sekeliling mah kabeh na ieu mah bisi aya dua hayang bisi isuk pagato abdi mah teh aya bisi aya tamu mulai dulur-dulur datang ka dieu saya tamu sok eta mah lain nu abdi jang tamu isukna mah didahar ku urang deui. Ngan eta papasrahan kitu makan teu menang bobodohan. Nalagan Allah Maha Uning. Teu bisa urang nyodako-nyodakokeun lantaran loba nu ngalarang. Pamajikan lah, sekeliling lah dan lain sebagainya. Atuh urang we salametkeun. Ya Allah ya Rabb. Abdi mah geus teu buah hirup henteu nyanggakeun sadaya-daya. Ieu mah besi we aya isukan anu paminggu ngaji aja teu puasa. Cenah haju nyinggung lain nyinggung nyata. Eta kan leupas ti urang nama. Asal nyatakeun mun aya tamu bikeun. Eta doang sakitu nyatakeun mun aya tamu bikeun. Lamun kenyataan aya tamu teh dibikeun, cek malaikat bohong sia. Eta kakarek cek malaikat kuasa Allah. Cap dira. Praktek na we hate urang. Badak tetep luhur sarajan loba. Asal bisa lempeng teh. Eta menang ti mana kenya ucapan eta menang ti moal datang Kangjeng Nabi hadir ka hiji imah lamun di hiji imah eta masih kana aya nyesa kadaharan. Malaekeun anti Kangjeng Nabi hadir. Tapi gedinganan Kangjeng Nabi hadir ka kiai mau disebutkan si kiai nu datang. Tapi makanan loba. Nu di Garut teh ya, nu unggal malam Jumat kapan Kangjeng Nabi hadir eta teh bebeja ketika nya nandek maot. Bebeja unggal malam Jumat Kangjeng Nabi hadir datang ka dieu. Nah, terus sababaraha kiai loba kadaharan tapi geuning kadatangan Kangjeng Nabi hadir tah eta konsepna dari aku. Mantak mun aya tamu bikeun. Ieu mah lain, aya tamu kajrok. Ayo urang lalakon hirup ya. Ieu lalakon hirup supaya benar-benar menuju Allah. Ieu jurang nu kahiji be jurang hawa. Wahara. Masyaallah kan. Encan jurang nu kadua, jurang cinta mahabbah. Ulah aya nu dipake ka resep kecuali Allah. Hiji be resep ka Allah be.
geus atuh ayeuna mah make baju karena Allah dia cintana ka Allah abeh ku Allah di alam ongkos urang boga bebene waduh make baju teh ieu pasti resepeun ge mahbubati ya Allah ya Rabbi ngistrikan aja ditendet ke lancip mun aya jelema ka dieu bohewel bener hayang kalem ku bebene ku kabogoh dinecis-necis dihebat-hebat ulah be kabogoh tersebut mantak naon ka Allah teh minimal kos kitu bae supaya Allah resepeun jasa Masya Allah karim segala rupa nu dipake ka resep ku Allah ulah ku makhluk bisa sakitu konsepna cinta nu mantak terus be urang teh kudu riyadhah tafakur mesti kene aya kadua ti Allah musyrik urang cek ahli thariqah ya Allah ngeri bahasana ge cek Kangjeng Nabi ge selain musyrik deui ngaibadahan jelema teh anu ngaibadahan dinar anu ngaibadahan dirham anu ngaibadahan karung anu ngaibadahan eta kuskana itu ibadah jadi kahayang-kahayang urang nu dipake ka cinta ku urang teh dijadikan ma'bud orang terikat teu merdeka tuh Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam nyana geus pasrah jasa cinta nangan ka Allah doang embung we aya sejen-sejen hayang langsung ku Allah ketika manehanana diasupkeun ka bandring jepretan ndek diabing dikaseunekeun col malaikat Jibril ya Khalilullah enaon bebeja gerak ka Gusti Allah cepat kula dek nyampaikeun naon anu dipake ka hayang cek Kangjeng Nabi Ibrahim amma ilaika fala ka anjeunna teu butuh saeutik aja heuh ieu ka Allah keun ai ka Allah mah teu kudu make maneh Jibril Allah mah uninga memeh kaula dilahirkeun Allah geus maha uninga geus aya catetana Jibril idek ambo cak malaikat Jibril kakarak aing memanggil jelema kos kieu kakarak itu ya yeah, istimewa dawan Kangjeng Nabi Ibrahim ketika malaikat Israel datang Assalamualaikum Waalaikumsalam saya abdi malaikat Israel naon dek nyambut nyawa ye badi bikeun ka mana edit cik malaikat Israel karak manggih mah kos kieu ja hamba-hamba nu lain mah teh lo kieu ieu kula tugas di Gusti Allah edet sia kan itu maksudnya kula ieu kan tugas di Gusti Allah bejakeun ka Gusti Allah aing cintana ka Gusti Allah mah nya roh aing diserahkeun ka hamba aing mah cintana ka Allah diserahkeun ka Allah bae cek malaikat Israel kitu amat sih lantaran cintana ka Allah ulah aya bae kadua ti Allah eta kan pohara jasa lain tadi dibikeun ku Kangjeng Nabi Ibrahim je sapira roh dibalangkeun ka senege aing daek cek Kangjeng Nabi Ibrahim akhirna kieu bae cek malaikat itu bebeja bae langsung atuh ka Allah kula embung bang bejakeun ka ditu henteu geus kula ge teu butuh maneh langsung Kangjeng Nabi Ibrahim bebeja ya Rabb aya naon eta kos ngobrol jeung urang bae nya haji sia kikituan dan edan sia maha uninga Gusti abdi sanes embung maot teh mangga nyanggakeun boro-boro ita dicabut nyawa dibelem ku Raja Namrud Raja Biadab demi cinta ka Gusti datang malaikat Jibril sugan abdi siap dibantu tau amma ilaika bahasa abdi fala ku cinta-cinta ka Gusti dikirup depae ku Gusti ku hari nyawa abdi dek dibikeun ka Gusti ulah melalui malaikat cek Gusti Allah eta makan tugas nu nyabutanana nya hayang langsung ku Gusti aya tugas ya Kanjeng Nabi cek Gusti Allah aya gara balik deui ka ditu langsung ku kaula langsung datang deui Assalamualaikum Waalaikumsalam ulah dicarekan ya aduh cengkeuna malaikat ke sieun dicarekan tapi kulantaran Gusti Allah mere mandat anggap kula Gusti Allah tuh jeung nu luhur makan kitu anggap kula Gusti Allah
geus atuh kula teh wakil Gusti Allah, anggap Gusti, serahkeun roh. Wah kitu nama tuh. Cek malaikat itu pan kula-kula kene. Geus aya di hati aing cek Kanjeng Nabi Ibrahim. Di mana? Aing geus ngobrol langsung jeung Gusti Allah. Dek diserahkeun roh teh ka Gusti Allah. Cacak-cacak boga 1000 kabeh dek dipikeun ka Gusti Allah. Komo deui ieu hiji. Jang naon tuh mamawa roh kos kieu. Waduh, cek malaikat itu ya karek manggih aing mah kos kieu. Bejakeun geus ka ditu. Geus cabut, bawa ya roh aing. Bawa cabut set. Eta naon eta? Cinta. Hiji we Allah. Dek disiksa Allah. Dek dianiaya Allah. Dek kumaha Allah. Kadua hiji we Allah. Dek dicabut nyawa ge nentang keneh bae ka malaikat Israil. Lain Allah sia mah. Aing mah kudu Allah bae. Bauh udah birokrasi dah kudu bebeja heula pan ka ditu. Kudu aya SK karak beres. Eta naon eta? Eueuh nu kadeuleuh ku Kangjeng Nabi Ibrahim hiji we Allah. Masya Allah karim. Wahara jasa. Eta lah cinta. Sakumaha Siti Zulaikha teh ketika baheula mah keur aya hawa nafsu, ngudag-udag Kangjeng Nabi Yusuf ku kasep-kasepna Kangjeng Nabi Yusuf. Neuleuh Kangjeng Nabi Yusuf keur lapar seubeuh. Neuleuh Haji Pendi keur seubeuh lapar. Urang. Allah tibalik lah. Tapi hebat ngalaparkeun jelema eta. Masya Allah. Neuleuh Kangjeng Nabi Yusuf nu boga problem, ya Allah selesai. Caang perasaan. Seakan-akan problem. Urang teu boga problem, neuleuh Haji Pendi. Yo, 1 juta problem datang. Numpuk ka ateul-ateul datang. Nah, ayeuna teu kesampaian Siti Zulaikha. Siti Zulaikha gelisna luar biasa harita ratu. Urang mana eta? Urang Maroko. Asli dah Siti Zulaikha orang Maroko. Oh, siapa baju pantesan-pantesan. Dasar mata jelalatan. Sia nyaruakeun ka aing. Orang Maroko Siti Zulaikha teh ya Allah ya Rabb. Urang maca tafsir pohara. Berarti gelisna luar biasa. Orang Maroko mantap pohara orang Maroko. Nah, langsung teu kesampaian Siti Zulaikha panjang dongeng nangke di surat Yusuf akhirnya nyana terlunta-lunta lantaran teu kesampaian Majnun Yusuf. Ini dongeng Majnun Laila tidinya Gusti Allah Maha Kawasa ngutuslah seorang malaikat anu bakal ngamursyidkeun geus kudu kitu bae dibere cara tek dibere resep ka dunia jeung ka makhluk hiji be Allah. Seri sorangan itu Zulaikha, ya Allah ya Rabb indah orang hirup. Nikmat orang hirup jauh ti keramaian, jauh ti makhluk, jauh ti dunia. Endeu kumaha teu indahna jeung teu nikmatna atuh dunia ciptaan Allah, makhluk ciptaan Allah kuari babarengan jeung nu nyiptakeunana. Pikir ku otak. Sok ieu mah kan dada melanana. Makhluk dada melanana, dunia dada melanana, ya Karim. Tapi Allah nu ngadamelna betapa istimewa, betapa nikmat lazat babarengan jeung nu ngadamel langit bumi katut eueuh. Senyum sorangan. Indah. Kangjeng Nabi Yusuf kabeneran geus lain berat diangkat saja jadi raja. Neanganlah Zulaikha nu baheula ngudag-udag. Nah, teangan dengan memakai kendaraan kebesaran kerajaan istana, memakai pakaian kebesaran istana, memakai perlengkapan kebesaran istana, kasep aya di nyana, gagah aya di nyana, kerajaan aya di nyana. Saha anu henteu ngahebatkeun ka Kangjeng Nabi Yusuf. Kasep aya di nyana, gagah aya di nyana, sugih aya di nyana, wawasan aya di nyana, kerajaan aya di nyana. Ya kabeh di Kangjeng Nabi Yusuf mah. Berangkat di samping nu sejen-sejen ti tandeangan manehana neangan. Kapangge nu nudukeun? Tu Zulaikha mah aya di handapeun jembatan. Langsung nya ka dinya. Oh bener. Kanyawan tanda bahwa ieu Zulaikha. Assalamualaikum. Cicing ya Zulaikha. Assalamualaikum. Cicing ka hareup.
Assalamualaikum nempok kenal teu ieu saha teu ieu saha ieu teu kenal ieu nu keur ieu udag-udag teh teu nu kumaha dikenal saha Wahid Al-Wahid Ahad Allah weh cak Kanjeng Nabi Yusuf jadi berubah kieu udah lamun boga kabogoh aju kabogoh urang kikituanan aturan geus sieun weh lain alam yang budak lain alam atuh ya Allah ya Rabb tetap Kanjeng Nabi Yusuf langsung nanya deui Zulaikha maneh kenal ka kaula kenal emang saha coba saha heula lenget-lenget oh Yusuf cekeuna teh bari ngabali ai pan kieu amat langsung ku Kanjeng Nabi Yusuf teh dirayu ya Yusuf nu baheula diudag-udag teh anjeun Zulaikha yuk urang ka istana cek Siti Zulaikha embu sok be anjeun kula-kula ke Zulaikha kos jadi kos kieu ya baheula kula resep ka maneh di alam anu keur sepi nu ku hawa kuari mah eueuh resep ka makhluk eueuh resep ka dunia hiji be nu nyieun makhluk nyeun dunia tinggalkeun kaula jauhan kaula kula mah keur senang jeung Gusti Allah geus ulah diinget-inget kaula mah sebab kula nage teu inget geus ulah dipake kahayang kula sebab kula nage teu hayang kahayang kula jeung kacinta kula hiji Allah tah mahabbahna hiji doang Allah rumpang ramping elos cumplang camping elos dianggap nini elos urang mah pan we mah aja pengen teh teu pantes make eta goblok sia ge sambarangan bae ka aing sakieu aing ngepena bau geus darah ka jahanam muka darah pan muka cenah kieu emang awalna ge geus muka ieu ngani mah lebih digedean gitu ayo kadi makhluk kadi tu makhluk dikelegitkeun eta lamun lain aya taufik ti Gusti Allah jeung aya guru mursyid moal bisa berjuang urang sorangan hese sakumaha di awal geus dicaritakeun kacang ngagoletak sorangan mah moal jadi dina jadina pasti dipacokotok kudu diuruskan ku urang di mana dipelakeunana kumaha carana supaya kacang jadi terus buahan muai eta keur carita kacang ye aya sih kacang nu teu jadi-jadi tuh siapa tuh ku lagi boga cenah mau budak wara jasa tah ieu urang teh eta kita wau jeung Allah nu mantak duluni bahasa sina Ali ala aqrabit turuq tuduhkeun abdi tuas kana pangdeukeutna jalan sayang usul ilallah sarua murid ge ka guru mursyid duluni oh mana yang dituduhkeun jalan khusus numohon siap 7 jurang siap henteu oke Kiai coba hiji baheula sia laun amat ngomongna bangunna aing nyaran jurang-jurang gitu mah pan meureun di jurang mah aya orai heuh di jurang mah akala nya eta aduh di jurang mah aya mau nah eta di jurang mah meureunana aya gajah eta lah waduh di jurang mah aya buaya ayo sia lewati jurang eta aya orai aya kala aya buaya aya maung aya gajah dan lain-lain sebagainya ayo gerak lengkahan ku sia eta perangan ku sia eta sia bisa nanjak masih kena aya jurang kedua sia bisa nanjak jurang ketiga sia bisa nanjak jurang keempat jurang kelima jurang keenam baru ketujuh nah ya orang kan jadi kiai urang teh keur di pondok barajin puasa barang jadi kiai tilok beundang ku kala jengking keur di pondok barajin ya sama maca Quran pohara jasa saminggu tamat minimal sabulan tamat barang geus diimah jadi kiai satahun hating beunang ku buaya lain pun sia ayo coba beunang kiai teh barareunang deka Allah teh benang ku kala, benang ku orai, benang ku buaya. Iyalah jurang atuh ngaranna ge. Masyaallah. Ku ari geus dikiayekeun ku batur pohara jasa, eueuh nu teu ngahormat ka manehanana. Buktina ngahormat sakalina ngariung, gelas 12 dijajarkeun. Ware
eta mah. Penghinaan sebenarnya mah ngariung bola sakaki buat air jasa buat. Oh, berat tambah belas 5 liter. Tuh nginumna ge kumaha nginumna. Nah, ieu kan berarti dihormat. Nah, mulai kaambeul lah ku pemerintah. Ondangnya na bere duit ngadukung lah ka partai. Ieu mah geus beunang ku maung. Maung ieu. Hei. Ndek kumaha nanjak ka luhur jurang ka hiji ge geus karari. Lamun eueuh anu nungtun, urang cilaka kudu aya nu nungtun. Awas ta kala. Awas ta orai. Awas ta gajah. Awas, awas. Geus ulah awas-awasan lah. Mana kajeun aing mah digegel gajah ge cilaka. Tah batak kudu percaya ge ka guru mursyid mah. Nya da mah geus eueuh nafsuan, nungtun murid dek diusulkeun ka Gusti Allah. Kade, awas kade, awas kade. Oh, ngan nungtuna kudu nu mursyid. Ulah sok aya jelema nungtun nu buta teh. Nu buta. Hitung tur bila bangun dek disalametkeun mentolol teh. Eueuna naon? Ngalucat. Eueuna naon? Kita ngalucat buku batur buta. Ngalucat, si ade nu kencang ngalucatna. Emang naon eta? Jurang. Ngalucat cat. Jawana naon? Seuri we tolol teh. Kita ngalojokeun ngaranna. Ege guru teh siga ade mesti ngalojokeun goblok. Nah, guys, bari mah eueuhna naon cek jangan teh. Lempeng bae guys, lempeng. Guys, insyaallah selamat. Lempengnya. Heeh. Set orenganan di ditu aya kali. Aya empang. Disurakan awas ya, guling ya kayaknya. Ngagejebur kan. Tolol. Lain disalametkeun digujubarkeun. Tah ieu. Kiai kuari teh ngagujubarkeun murid. Ngagujubarkeun murid kade kabehan ka Golkar kade jeung mama. Jeung mama disapa ku mama lamun teu ka Golkar. Tadi mama tolol ngagujubarkeun buta. Ieu lain bahasa kula bahasa-bahasa kitu Imam Jalaluddin Rumi anu kamari dijarahan indah kaharti luar biasa. Seperti eta lah jelema mursyid mah kudu nyaho. Lamun nanjak bejaan nanjak. Cara petunjuk di jalan raya teh kan ngeunaheun. Nah, turun. Kuduna bahkan cara di Arab lamun nanjak Allahu Akbar. Berarti Allah Maha Agung, nanjak berarti kan. Bisa ada di Arab, Pak. Nah, dan lain-lain sebagainya. Ieu teh kuduna make rambu-rambu. Nu nyaho ka rambu-rambu guru mursyid kade ulah dilaksanakeun aya langsung urang di jalan raya bari jalan raya. Di tol lalaunan jelema naik mobilna. Atuh katabrak. Di tol mah wayah kenceng. Urang nasehatan jeung guru mursyid ulah kenceng-kenceng 40 wae hook ka mobil. Tumal kebel. Bakal datang gagaet. Iya lalaunan amat naik mobil kan gitu. Pugu jalan pondok, kencang naik mobil 180. Wal kebal innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Atuh kudu sesuai. Mata kurang boga supir teh ya. Loba nu bisa nyupir mah nu pas ate. Kumaha maksudna pas ate? Nu pas ate urang pasti ta aya polisi tidur rem atuh. Kur teh blek-blek ngeunah ya. Nah, ieu mah teu. Aya polisi tidur digas. Buah. Jasa. Aduh, mata gaji pendi nawaran ka kula. Geus supir mah kula teu hayang aing. Hayang aing mah kedis. Oh, potongan bener nya mah tuh. Aduh. Nah, eta guru mursyid nu nyaho celah supaya usul ilallah. Nah, ieu anu geus datang ka Ruh Sultani jelema anu geus dibawa ku mursyidna sesuai jeung aturanana kendala-kendala bisa dilalui ku manehanana. Datanglah ka Ruhus Sultan. Geus panjang ta dongeng nu kamari. Ieu mah cinta hiji Allah. Setelah jurang-jurang hawa, jurang cinta, ulah aya cinta kedua. Hiji Allah. Lamun geus datang kadinya, mastahil taibatu jannati salibah wa huwal firdaus. Etalah anu bakal langsung surga Firdaus ku Gusti.